Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasabba bil kamalat, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladhina fa'alul hasanat wazdinabul munkarat. Amma ba'du, Allahumma rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, isnani la yunzaru ilaihima yaumal qiyamati qati'ur rahmi wa jarus su'i. Al-hadis langkung pitayun urang sami-sami manjatkeun puja sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mana mantena parantos iradah ka urang sadayana tiasa kempel ngayung dina ieu tempat anu mulya, kalayan mudah-mudahan kumpulna urang sadayana dina ieu tempat masih ngajantenkeun wasilah karena bertambah-tambahna ilmu sareng tambah amal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat sinareng salamna salalamina urang curah limpahkeun ka junjungan urang sadayana yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tehiwat panujangkeun keluargina, para sahabatna, tabi'in tabi'at muslimin muslimat dugi ka urang sadayana anu manganut kana ajaran mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ahli iman sadayana, alhamdulillah urang sadayana sababarahmi iman kapengker arantos melalui sasi anu dipinuhan ku kabarokahan, sasi anu eta sasi teh lamun urang ibadah dina eta sasi ganjaran agung luar biasa, yakni sasi Ramadan. Kukituna urang ngadua ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan amal ibadah urang sadayana dimulai nu sunat nu wajibna anu dilakukeun khusus dina sasi Ramadan masih aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge doa urang ngadua ka Allah mudah-mudahan yuswa urang masih didugikeun deui kana eta sasi, sareng mudah-mudahan saparantosna urang melalui sasi Ramadan teh urang sadayana masih tambih amal, cek urang mah beuki kolot teh beuki getol ibadah. Ya amin ya. Ulah beuki kolot teh beuki kedua, kudu beuki getol. Ngan karos kusim kuring masa beuki kedua ya teh. Urang anu awe ka Allah nya. Oke, panginten kesempatan pikeun simkuring dina ieu waktos nyuhunkeun dihapunten dina sadaya kalepatan, wabil khusus kalepatan atanapi cek urang mah dosa mupat. Dari dosa mupat mah teu kahalangan ku naon-naon ya, jauh tetep kadang-kadang ya. Kukituna simkuring sakeluargi nyuhunkeun dihapunten tina antawis dosa kumaha sakinten-kinten saja ngapunten. Nuhun alhamdulillah kanggo timpal walerna isim abdi mal kantos disuhunkeun deui istuning bebas malaika terkaitan jaga di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
malahan kamari mah geuning sabada boboran urang teh saling anyangan ya kadulur nu jauh ge di teang kadang-kadangnya naon make kitu da eta teh ajaran anu sae nya ajaran anu sae emang kadana kitu ngan ulah sok satahun sakali ya ieu mah kadulur satahun sakali ulah sing menang napungkeun duduluran sabab jalma anu megatkeun kaduduluran teh siksaana luar biasa. Nepi ka cek Kanjeng Nabi la yundoru ilaihi ma yaumal kiamah. Jalma anu qatibur rahmi nu megatkeun bahaya, megatkeun saudara jeung dulur teh asean. Eta teh lamun kabawa maut dosa eta di poe kiamah Allah moal mere rahmat moal mere kanyaah ka urang ya dikucilkeun urang teh di akhirat teh ya mantap saena urang teh ditunya kudu semakin raket jeung papada dulur teh kudu semakin raket sabab lamun urang megatkeun silaturahmi luar biasa dosana jeung urang bakal hanyakam ke di poe kiamat. Mudah-mudahan we semakin urang itunya beuki dieu teh beuki akur atanapi beuki caket sareng keluarga urang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sadayana sim abdi moal seueur dicarioskeun namun sim kuring dina ieu waktos bade nyarioskeun hadis Kanjeng Nabi nya menang tadi ini ngaliatannya bagi kedua itu mana saur Kanjeng Nabi isna'u lisitan min angpusikum lapang nakir saur Kanjeng Nabi lamun anjeun ieu teh aguru teh aya nu nyebatkeun hadis qudsi aya nu sanes ya mana we isna'u lisitan min angpusikum hai umat kaula sing bener-bener anjeun ngalakukeun genep perkara ya. Sing sungguh-sungguh anjeun ngalaksanakeun genep perkara lamun anjeun sungguh-sungguh bener-bener ngalaksanakeun nu genep ieu mangka adman lakumul jannah mangka kaula oge lamun hadis qudsi berarti Allah ya teh nya nu dicaraskeun Kanjeng Nabi maka kaula oge bakal sungguh-sungguh ngasupkeun anjeun ka surga. Ngan lamun anjeun nu genep ieu ku anjeun ditotolerkeun nya teu sungguh-sungguh teu bener-bener ngalakukeunana maka kaula oge nya moal sungguh-sungguh ngasupkeun anjeun ka surga. Jadi lempengna lamun urang hayang asup ka surga lakukeun genep perkara ieu. Kinteuna urang hayang ka surga ka neraka ieu. Surga nya. Tah lamun hayang ka surga pigawe nu genep ieu. Nya. Mana nu genep? Kahiji. Usduku ida haddastum. Ya. Lempengna kieu meureun. Usduku ida hadastum yakni bila mana anjeun ngomong bila mana anjeun nyarita gitu maka caritaan eta teh ulah dibarengan ku ngawadul gitulah kira pagawean urang lain teh nya aduh sok geunah teh ngawadul teh ari ngawadul teh naon bohong teh naon ngomong teu akur jeung bukti puguh mah padahal malayin ya urang hayang disebut mung padahal hayang eta bohong urang mung disebut hayang padahal mah mung eta bohong gitulah nyaritakeun perkara anu teu akur jeung bukti eta teh bohong ya eta teh pan ari ngabohong mah deui teu kahalangan ku pangkat kiai kadang-kadang ya keugeuh aya teh tah urang teh sabisa mungkin ketika urang nyarita ulah dicampuran ku ngabohong ku ngawadul ya kadang-kadang urang pan
asa nyeri awak lamun teu ngawadul teh ya geus biasa ari ngawadul mah teh penyakit kebiasaan ya biasana urang sok ngawadul di bener-bener ke caritaan teh aya we ngagubran teh gitu da sok biasa matak jauhan matak aya dongeng ya dongeng teh di guru ngan nyawa tina kitab naon aya dongeng teh jelema di dunia tukang ngawadul asap ngawadul lamun teu ngawadul teh tadi jadi awak teu ngawadul teh lamun ngawangkong jeung batur teh dicampuran ku ngawadul lah terame ya pokona tetep rek ngawangkong di mana rek ngawangkong jeung budak tetep aya ngawadulan biasa eta jancana carita ieu dongeng jero teh kiamat di poe kiamat ditimang amalna ngawadul teh si jae teh coba ngawadul timang amalna ku malaikat nu alus dikabelah katukeun nu goreng ka dibelah keicakeun terus ditimbang amal alus jeung amal goreng akhirna amal alus 50 kilo contohna malah amal goreng 50 kilo jadi amal goreng sakitu jadi cek urang mah saimbang aduh cek malaikat saimbang rek kamanakeun yo ya diasupkeun ka neraka aya ka alusanana asupkeun ka surga ka gorengan saimbang nepi ka cek malaikat maneh mah wae kumaha maneh hayang narek ka surga ka neraka teh kumaha maneh da maneh mah kalusan 50 ka gorengan 50 kumaha maneh we ka surga itu dongeng teh terbuka itu datang kali kita mah dongeng itu ya dongeng kumaha cek eta si jae nu kurang ngawadul teh ke malaikat gampang aya masalah ka surga ka neraka kan aing teh nyaho cenah teh surga nu kumaha neraka nu kumaha aya kitu kumaha sok tempokeun surga nu kumaha neraka nu kumaha gampang cek malaikat beureum bentak tempokeun surga aduh cek si jae kita kanikmatan surga nepi ka kitu nempo kadaharan segala aya nempo awewe atuh bidadari atuh sakahayang gedong sigrong genah pokona mah kanikmatan surga ditempokeun ka si jae kumaha si jae cukup malaikat ayeuna kumaha aing hayang nempo neraka gampang jeung malaikat beureum bentak ditempokeun lah ka aya dina neraka masyaallah jeung si jae ieu neraka teh kieu siksaana teh aya orang sujud akro anu nyokcokan jelema anu tara salat wah pokona siksaan teh ditempokeun wah cek eta si jae cukup malaikat sok ayeuna cek malaikat milih jae hayang ka mana ka surga tadi geus ditempokeun kitu ka ayeuna ka neraka tadi geus ditempokeun ka aya usabab tukang ngabohong ngangatna malaikat teh ngabohong meureunna wah berarti cenah ieu nu ngaran surga teh ripu pasti malaikat ngabohong ieu dan tukang ngabohong kan di duniana jadi kamawa kabohongan teh ka akhirat cek si jae abdi malaikat hayang ka neraka sama lu neraka teh meureun dibalikkeun malaikat teh sama lu malaikat ngabohong hayang ka neraka bener digebruskeun ka neraka gitu da sama lu malaikat teh ngabohong bener ngabalikeun fakta mah da bener kitu surga kitu ka aya neraka kitu ngagebrusna ka neraka tah eta ting nanyaan ting bohong teh dong ngan artina kade ulang di dunia ulah ngeunah-ngeunah ulah ngabiasakeun ngabohong sabab ngabohong teh dosa nu paling gede nepi ka cek sapalihna ketika urang sok ngabohong tong ngadaguan ke di akhirat di dunia kene ge bakal cilaka tukang ngabohong sok eta tukang ngabohong mah kadang-kadang ngomong bener ya ku batur dianggapna bohong mah itu percaya wang ya eta ngomong naon lain cenah urang beunang lubang cenah padahal mah bener barang heueuh ngan ku sabab naon kitu di tukang sok ngabohong teu percaya deui jeung mah imah urang adukan ngabohong teu bedenge sia eta nulungan ya tuh mata urang kudu diajar awangkongan sing jujur nya ulah aya dicampuran ku ngawadul ngan aya cenah cek sapalihna ngabohong dimenangkeun di antarana sapertikeun ngakurkeun jalma anu keur pasea meunangkeun asa kaya kitu mah si A pasea jeung si B urang datang ka si A cek urang man sebenarnya mah si B teh si ieu teh geus ngakui salah ngan era minta ngampura heula teh da gengsi meureunna oh nya jadi si eta da ngampura
belajar ke si B ngomong gitu deh ketika papa ngisi aja si B aku pada amat tenang naon ya pada amat adi nama pak amat ngan sabab kurang di jalan kali itu asup kali asup tapi kabager tai sakit menang cenah di antara gitu tah atau kieu cenah menang bohong teh urang rek perang jeung kafir ya keur di jalan dipegat ditanya aku kafir siap mawas rombongan sakumaha mau prajurit sakumaha cek urang 10.000 padahal mah 5.000 mulai 10.000 tinggal di tentara di tukang padahal 5.000 ngagos supaya kafir sieun 10.000 cek urang berapa bohong eta ge dimenangkeun atau muji cenah aya di antarana muji naon muji seperti kan pamajikan atau pamajikan kasalaki cek urang kan dina muji unggul tapi ngabohong menang dina muji unggul cek urang neng kata nabi teteh teteh mah deui awe paling geulis ti wati teteh padahal orang lebih geulis oge eta ge nya kan sabab supaya hubungan antara rumah tangga supaya harmonis nepi ka urang muji-muji ka pamajikan padahal dina hate mah loba nu lebih geulis daripada maneh meunang kieu teh saged kitu mah itu kata wajib pamajikan aja mah raos ari pasakan mah asin mana mun disebutkeun asin pasti ngada cek urang wah cenah mah ieu mah pas ngan cenah tamane cenah uyas etik deui berarti teu pas itu mah ya nah eta meunang di antarana kitu atawa aya jelema rek dibunuh nyumput ka urang nu ngabunuh nang abri ka urang aya si anu teu eueuh cek urang disumputkeun urang sabab nyalamatkeun nyawana di antarana menang lah eta nya ngan salian ti eta mah kade urang ulah dicampuran bunga wadulnya dan geuning bukti nama teu mah ngasilkeun duit ngomong teh sok teh pikir-pikir urang nya coba kitu ladang wadul teh jadi beunghar eueuh gitu mata lamun cek Kangjeng Nabi jalma bila mana nyarita teu dibarengan bunga wadul maka cek Kangjeng Nabi kaula bakal sungguh-sungguh memperjuangkeun ngasupkeun manehna ka surga. Nah begitu mah bunga ngomongko ngawadul nya Kangjeng Nabi pi kurang emeureun memperjuangkeun ka surga kana teh gitu. Nah hiji eta hiji. Kedua wa aufu idza wa'adtum ya wa aufu di mana-mana atanapi kudu nepati ya kudu ngalakukeun idza wa'adtum di mana-mana urang janji ya jadi cek urang mah ulah sulaya lah di mana mah urang janji itu kudu menepati kana janji sedengkeun urang baheula janji ka Allah di alam arwah cek Allah ya pan urang teh baheula teh bebeat ya itu cek urang bala nuhun Gusti di pangeran abdi ketika abdi turun ke alam dunia abdi bakal ibadah bakal ngalakukeun sakumaha parentahan Gusti ngajawan sakumaha larangan urang teh geus janji di alam arwah teh ka Allah teh gitu ya geus janji urang teh ka Allah teh bubrang ka alam dunia teh sulaya janji urang naon loba ngalakukeun larangan Allah saeutik ngalakukeun parentahan Allah berarti urang teh geus sulaya tah nya mata kumaha tuh sing tepati nepati kana janji urang nya terutami nepati kana janji Allah jeung Allah oge nepati kana janji sehari-hari urang papada jalma ade nya nu katilu mana nu katilu wa adu ida tumintum di mana-mana urang katitipan gitu badangan di mana-mana urang katitipan mangka urang ulah cidra kudu nepikeun kana anu dititipan urang di Jakarta nya jeung babaturan cek babaturan urang maneh rek paling bego lain urang nitipnya ka pamajikan duit 200.000 bener kudu ditepikeun eta teh di mana-mana urang katitipan kade kudu ditepikeun ulah cidra nya malahan geuning cek Kangjeng Nabi dina hadis lain salasun mankuna ya salasun mankuna fihi awahidun minhunna palyatajawad minal kuril in ya hai susaha cek Kangjeng Nabi sa ngambil sahawai jalma na nu ngalakukeun tilu perkara atawa awahidan atawa salah sahijina tina nu tilu teu tiluanana
salah sayjina tilu paliyata jawad minal huril in engke teh ketika di surga teh bakal dikawinkeun jeung bidadari sakumaha lobana hae susah sakumaha aya urang aya 60 70 milih di bidadari itu mana jadi cek urang mah bakal dibahagiakeun bila mana urang ngalakukeun nu tilu perkara atawa salah sajina tina nu tilu. Mana nu tilu teh? Hiji rajulun utumina ala amanatin tuh nya yakni ketika dititipan eta titipan ditepikeun kanu berhak ku sabab naon make dititipkeun ku sabab sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Tah di mana-mana dititipan tetepikeun ganjaran ageun dibagi tawaran bidadari. Gitu. Nu kadua warajulun qalaan qadlihi yani cek urang mah ngahampura ka jalma anu maehan ka urang. Artina kumaha? Kieu beunang anak urang teh dor aya nu maehan. Urang teh ku sabab sabar urangna nepi ka ngahampura ka eta jelema. Moal hese nya. Hese wah dipenjarakeun we lah pokona. Nah, dihampura ta eta gede ganjaranna. Oh, mata hese ge atuh ageun. Nu katilu ieu mah rada gampang ngan hese dilakukeun. Nya, simpur ge niat sabaraha kali poho deui. Mana nu katiluna yakni warajulun lalaki awege kakurung sebenarnya mah rek lalaki rek awege warajulun qira'a min duburi kulli sholatin qul huwallahu ahad setiap entos salat maca surat qul huwallahu ahad lobana ihda asyarata maratan lobana mah 11 kali itu gampang tapi hese dilakukan teh maca qul 11 kali unggal salat engke ketika orang balik ka poe kiamat ketika engke di poe kiamat cek Allah sok maneh milih bidadari hayang mana hayang sabar hijau ge kumaha maneh jadi bakal diasupkeun ka sur eta we cobalah kudu tah amalkeun di 11 kali nya eta nu tilu oge loba lapur urang teh nya nu tilu ge wiridan tah eta diatur hese gampang susah lah gitu meureun omong gampang ya teh kudu teh kabeh tatalar nya tapi ngalakukeunna poho deui nah eta ngan ceuk Kanjeng Nabi eta mah bilih atana bila mah minat ceuk Kanjeng Nabi wae kan mung mencerentok jeung bisi hayang sok lakukeun tilu perkara atawa salah siji dina nu teu kudu tilu teu kudu ari berat mah hiji oge heg wae tina nu tilu tamatak di dieu bila mana urang kaamanatan mangka wayahna eta amanat teh kudu ditepikeun tilu tah nu kaopat wa kudu wa absarakum yakni kudu ngajaga kudu meurengkeun soca urang meurengkeun kana paningali urang ulah sampai kapan ningali urang teh ditempokeun kana nu teu dipikari ku Allah jaga pandangan gitulah kira-kira cek Allah ieu mah ulah ditempo haram pula kajeun ting malengos wah urang mah kalau dipolotokeun nya aja rada rumeuh gilirkeun cenah anti neunga gilirkeun tuh rada seuseup wah kuotaan cenah ieu mah tuh hayang jelas urang mah nya gitu wah cenah isinya goreng ini keur itu nempo HP tuh baingan artinya berat mantak cek Kanjeng Nabi lamun bener anjeun hayang asup ka surga paringkeun atanapi jaga pandangan anjeun tina perkara nu teu pikaridho ku Allah mana deui waqufu aidiyakum jaga kapincal purujakum wahfadu purujakum yakni jaga parji anjeun maksudna jaga cek urang mah ulah sampai ka urang teh nya omong boga pamajikan tapi taek kawe anu teu dikawin gitulah jadi barang panon gitu parji urang teh diasupkeun kana parantina we nya kana nu dihalalkeun ulah nu diharamkeun aya di urang nya tak kade bila mana aya jaga kurang
Oge nu terakhir wa kuku aidiakum jaga leungeun urang. Ulah sampai ka leungeun urang teh dipake teu bener. Artina kieu Allah mere anggota badan dimulai soja, cepil, pangamung, baham, panangan jeung sampean teh eta teh alat. Alat kenaon? Alat kendaraan pikeun asup ka surga. Oge bisa jadi ieu anggota badan teh bisa jadi dipakai kendaraan asup ka neraka. Lamun ieu soca hayang mawa urang ka surga, ieu soca tingalikeun kana jalan nu dipikaridho ku Allah. Lamun ieu baham hayang mawa urang ka surga, ieu cariosan teh ulah sampe ka nyarios anu teu balalener. Cariosan ulah sampe ka nyarios anu dilarang ku Allah. Lamun ieu suku hayang mawa ka surga, ieu suku lempangkeun kana jalan dipikaridho ku Allah. Ngan lamun sabalikna soca ditempokeun kana maksiat, nya cepil didengikeun kana salat kana suara anu dipikaridho ku Allah, nya kitu kene sampean, nya kitu kene panangan, mangka ulah salah anggota badan urang nu tadi bakal mawa urang ka neraka. Jadi itu geus dibere alat ku Allah teh urang teh. Mesti beri kendaraan tinggal ngagunakeun ceuk Allah teh gunakeun ka hayang mati. Lamun hayang ka surga atuh lakukeun, samestina hayang ka neraka atuh da Allah mah rugi. Ieu jelema sakabeh ka neraka kabeh, Allah mah rugi. Ieu jelema sakabeh salam dunia eueuh ibadah ka Allah. Eueuh nu salat, eueuh maca shalawat ka Kanjeng Nabi, eueuh beribadah. Allah mah rugi. Sabalikna ieu jelema alam dunia ibadah ka Allah, Allah moal untung. Karugian jeung kauntungan balik ka diri urang. Mantap ceuk Allah mangga ngan bila mana teu apal tah ku Allah di bejaan tah kieu mangka Kanjeng Nabi nuangkeun cariosanana yakni hadis-hadis Kanjeng Nabi supaya didugikeun ka urang. Nya geus dugi geus apal urang mah kumaha urang nya. Dari itu nama kumaha taufik ti Allah pangintennya matak narima. Mudah-mudahan cek tadi dia semakin tambah umur teh semakin tambah soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi kesimpulanana lamun urang hayang bener-bener asup ka surga lakukeun anu genep tadi nya. Ngan kesimpulanana bisi hilap nya nu tadi teh lah kulhu 11 balik santos netepan eta we heula gampang. Supaya ingat, supaya orang emut ladang mingonan teh eta we maca kulhu 11 kali. Aduh teu mampu dilatih sabaraha kali we mampuna. Piraku teu diganya. Ya, sabaraha kali we mampuna asa tos netepan maca kulhu minimal 11 kali mangka engke ku Allah bakal ditawaran bidadari penulis bidadari mah jajan penulis imah gitu ya. Aya tadi mudah-mudahan sakali deui urang sadayana termasuk simkuring mungkin jaga yaumil kiamah diriungkeun di surga Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakitu pangirannya kirang sareng langkung hapunten disebutkeun wabili eta jelasan sim abdi lepat yakin kabodan sim abdi ku kami ayasna sallallahu alaihi Allah subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah barik wasallim radhiyallahu ta'ala ya rabbana lakal hamdu kama Allahumma as'alna wa zawjatana wa waladana wa talabina madihan ilaika wa amalan salihan yataqabbalan warzuq ilaina ilman nafi'an wa fahman dakiyan bi kulli ilmin wa rizqan katsiran halalan thayyiban bi rahmatika ya mu'min. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil